punten ya abdi mereka bandingkan masyarakat di dia ngaajaran kamu balik setempat jeung kamu balik anu saliwat akur teu di dia sok aya pangajian mingguan tara aya poe naon poe minggu cek mingguan mah di mana ye atuh da jumahan ke tara poe kemis mingguan mah poe tuh geuning seprit cek abdi ge sok ayeuna mah urang bandingkeun punten cek di dieu upami pangaosan mingguan anu sok ngawurukna ajenganana saha seueur di antarana Pak Ustaz saha tuh aya ka dieu ayeuna anu mana nu itu Pak Ustaz sana mina Amin Pak Ustaz Aminuddin punten cek abdi ayeuna di dieu abdi mah jauh di Pangandaran ka teh saliwat da peda di onangku Pak Haji Maman da kuduna mah ayeuna teh penting abdi ngaji di Karawang Haji Amas gitu ari ngaji jandahar teh sok malelor tuh si Ece berarti ngabandungan abdi ka dieu ayeuna sok teh peda di onangku Pak Haji Amas da kuduna mah abdi teh jadwal ayeuna teh di Karawang geuning teu ka Karawang sapapara jalan abdi nu Paktarang tepikeun ka Puyeuh abdi rek naon ka Karawang da eueuh nu ngonang dugi ka dieu abdi tingali gek dina kursi nu kieu tadi mah disayogikeun kursi itu abdi tara biasa dipelongkeun ku Ece ditingalikeun ku akang ieu tingali ibu mewah susu kopi sprite teh pucuk ieu Pak Ustaz Amin upami dina mingguan Salasa osok dibere nu kieu sok sing tarik osok dibere susu teh pucuk kopi sprite balikna sok dibahanan punten butah nu kieu nu kuda diajenan mah ajengan setempat dan nu manfaatna ibu lain anu jauh anu satempat sok ibu di dieu lamun aya nu maot anu ngurus jenazah rek kita abdi di Pangandaran da moal anggar we kiai setempat mohon ibu ayeuna nyarenkeun panganten serentan ti panganten termasuk Pak Haji enjing bade nampi panganten da moal abdi anger kiai setempat engke si Neng teras hamil 4 bulan nu nyalametkeun patuangan ibu di mana keur hamil 4 bulan sok aya di dieu pangajian ngariung 4 bulan bedul lila teuing ngariung 4 bulan ieu teh pangaruh tina mingguan poe Salasa ayo aliran sesat ngariung 4 anger dina 4 bulan anak keur dikandung pasti anu mimpin kiai setempat ajenan abdi mah naon atuh Ece minangka sampena mun dina dahareun tuh makanan pokona samuna eueuh deui iwati Pak Ustaz Aminuddin kiai setempat Ece naon ngini ka ditu bogo geus Ece mah aya ngaliwat mun ka ditu meni melo akang meni parlongkeun ku nini geura mata Ece tah hormati lah kiai da anu ngawuruk Ece nu ngawuruk ka barudak nu ngaulang ka anak ibu bapak teu aya deui kiwati kiai setempat sok enjing mah nya poe Salasa Pak Ustaz Aminuddin pasihan susu siap aja siji ayeuna ibadah nyeri dihitan ngajuru 2 aya ibadah capek naon ibadah capek Ece haji umroh teruskeun ka Pak Haji nu pernah ka Mekah tuh ka Pak Haji nu kantos ayeuna umroh jeung haji ibu kantos ka Mekah teu acan hoyong ka Mekah terus daftar encan iya kerek sanu mawana acan eta boga duit nyuhunkeun ka Pak Haji bu singkeh yang hoyong ka Mekah bari berusaha ngadoa ka Allah amparkeun sajadah dan nu gaduh Mekah mah lain jalma nu loba duit nu gaduh Mekah mah Gusti nu gaduh Madinah Gusti ngan bagja keur urang dieu ibu nu pernah ka Mekah ibu teh pernah nyium benda surga nu ngaranna Hajar Aswad batu hideung nu asalna ti surga engke ku Allah di mana kiamat eta Hajar Aswad batu hideung teh rek dibalikeun deui ka surga tapi ternyata luar biasa apa permintaan Hajar Aswad ka Allah ya Allah abdi alim ka surga lamun abdi ka surga balik teu dibarengan ku ibu bapak urang dieu nu pernah nyium Hajar Aswad jadi ibu disuhunkeun ku Hajar Aswad ka Allah urang dia nu pernah nyium Hajar Aswad ya Allah kasurgakeun barengkeun jeung abdi cek Hajar Aswad jadi ibu nu kantos ka Mekah nyium Hajar Aswad sanajan ku panangan bismillah ya Allah bang 3 kali bade tawaf teh ibu insyaallah bakal dikasurgakeun jeung Hajar Aswad
tong ka amin da encan mah ka Mekahna insya cenah kumaha Bu Haji abi mah dateng ngalakon wae ka Mekah teh tapi hayang ka surga jeung Hajar Aswad tiap balik pengajian ibu cium tarang salaki nyium tarang salaki eta teh akur jeung nyium Hajar osok tara balik ngaji salasaan ece datang ka ibu nyium ih osok tara boro-boro ece abdi ge tara da abdi mah minang ka Mekah ece mancan ka Mekah sok ayeuna balik ngaji ti dieu ece bade nyium tarang salaki bade moal yo ece sedangkeun ibu nyium Hajar Aswad sakali 70 dosa nu leutik dihampura ku Allah. Berarti ibu nu ka Mekah 3 kali nyium Hajar Aswad bade tawaf dina saputranana bismillahirrahmanirrahim. 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 Sakali 70 dosa nu leutik dihampura 3 kali, 7 kali 3 sabaraha? 210 dosa nu leutik gugur dihampura ku Allah. Ibu teu ka Mekah salaki tarangna cium sakali balik ngaji sarua jeung nyium Hajar Aswad berarti tiap ece nyium tarang salaki sakali 70 dosa dihampura ku Allah mikir cetong seuri hayang dihampura dosa ku Allah balik ngaji cium tarang da engke salaki ringkus sukuna barogod leungeunna gorerkeun dina kasur celepot tarangna dicium 70 dosa ece erek dihampura ku Allah 140 dosa beak kabeh dosa erep aja aduh nyiuman tarang salaki komo salaki na hideung anggap Hajar Aswad subhanallah Allahumma sholli wa sallim wa barik capek ibu ibadah umrah ibadah haji tapi nu kantos ngalaman ka Mekah nu hoyo anu acan pasti hoyong ka Mekah anu atos di Mekah ngaroskeun capena tapi teu aya kakapok hoyong deui aja mudah-mudahan ibu sing kamarokahnya kan di abdi geuning tuh Mang Kodir jeung Bi Ici usia 85 tahun bisa ka Mekah teu boga kebon teu boga sawah eueuh jualan nasib nu kuat loba ngadua ka Allah ti mana ibu diberangkatkeun ku minantuna da budak anu bungsu geulis ibu kawin ka aki-aki ngan aki-akina beunghar atuh da bos emas toko lagi di mana-mana jadi begitu dikawinkeun eta budak kasih aki-aki duda peda beunghar nya baru geus kitu we nasib nu kuat alus nasib Mang Kodir jeung Bi Ici langsung didaftarkeun haji diberangkatkeun umroh kabitan teh Bu kabitan sok bikeun anak euceuk aki-aki aya di dia aki aya di dia sok bikeun aya ka Mekah aki-aki teh beunghar ya daripada ka Mekah mah anak euceuk jeung euceuk bener ruksak anak euceuk tilu aya ibadah ngeuna teh naon nikah tapi kadenya nanya nikah teh emot tujuanna naon litas kunu supaya hirup tenang tentram ngan moal tenang tentram rumah tangga neng lamun teu dimodalan naon modalna sok modalan ku Al-Qur'an wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah modalna hiji mawaddah dua warahmah hiji naon Bu dua naon ari mawaddah CINTA huruf C huruf I huruf N huruf T huruf A hijikeun cinta jadi cinta itu modal supaya hirup rumah tangga tenang matang supaya paribasa tak kenal makanya tak sayang tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti aku tahu kalau sudah tahu pasti aku mau lalu cinta pun datang hiji modal diheulakeun supaya tenang hirup rumah tangga cinta kunaon neng cinta dipayunkeun cinta mah tara awet cinta tara lila cinta tara lami da cinta jelema mah sokeuna kuseep lain setan mana setan ngadaharan cinta sokeuna kuseep pecah ya sok ibu ayeuna jeung baheula anyar kawin bedalin berubah drastis oh anyar kawin mah tekop deket jeung salaki kumaha cik salaki mah kotoeran cek salaki di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang
Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada neng di sini. Ingin, aduh. Nah, mah pengalaman abdi kitu baheula anyar kawin malaman pertama salaki. Abdi da balas ku gerageteun atuh da menikah teu manja ngalagu cingit teh ku abdi pingpingna. Tapi kan kagetihan nyamak henteu kita teh sakit enggak. Tengah jawab pingpingna kali asongkeun deui iwit euy. Small. Oh ajaran ku neng pasti kitu. Dadah mah teh hate mah nyeri teh. Halo, anyar kawin mah meuni setia salage teh malaman pertama dipelongkeun bisa dicocok reungit. Ningali bojo dicocok reungit meuli plok, digebuk beda sasarean abdi teh. Sejauh mana kesetiaan ternyata cintanya luar biasa. Cocok reungit plok, enjing-enjing rieut ieu oskado diang. Leuleus irek ieu irek. Bari paminyuhkeun. Ayeuna mah boro-boro. Rieut modal sia sakalian. Titajong ari lompang neuleuk graci. Ya Allah, anyar kali mah cemalaman pertama begitu mesra dan begitu manja karena masih ada cin. Oh, ece gengsi we da. Yakin abdi mah ku ece di kaalaman meureunang anyar kawin mah hitu hareupeun salaki teh era. Bener, Cok? Oh, main empet-empet ya, sing keceplosan deket salaki bisa dicerekan. Ya mah pengalaman abdi teu kuat hayang itu tadi tahan-tahan. Daerah aya salaki bisa pret hareupeun salaki. Urang saya geuleuh long lamun teu dicereikeun, kalau bangun dicerekan bari dicereikeun mata diempet-empet we. Da geus teu kuat keluar api-api salaki nuturkeun. Dina lawang pantok kalepasan nih. Salaki teh nunyuk, ya yang entutnya. Entut nya balucan ngik entut teh. Oh coba dirai boro banget. Era tuh salaki. Tapi kumaha ayeuna nya banyak boro-boro hitut hayang teu hayang geus dihajakeun. Kalau perlombaan mah itu teh jeung pamajikan jeung anak. Salaki di dapur dut. Teh malam ku pamajikanna tengah imah. Rojol anakna brot. Kita mah ka era pegede-gede hitut aja. Karena sudah tidak ada cin. Maka kahadengannya hayang awet cinta neng kasih ulah salah niatna beger. Cenah da si ate peda kase peda beungar moal awet. Cinta karena pangkat, karena jabatan, karena kekayaan, karena kecantikan, karena rupa mau awet. Nu awet mahabbatan lillah, cinta karena Gusti. So pasti lamun geus cinta karena Allah mah ibu teh saling menerima kekurangan sesama pasangan. Salaki ku batur disebut butut teh kuat cuman teu dianggap Sahrul Gunawan ayeuna jadi wakil bupati Kabupaten Bandung. Oh, ku batur masalah kita disebut goreng patut cek teh bapak tong nyeri hatenya cek batur bapak butut da cek mama manteu bapak teh bapak teh eueuh deui dicalengkrang manu pangkasep-kasepna ngalempereng koneng parat ka huntu-huntu. Iwati bapak salaki mama eta salaki mani kebung kempes we irungna teh di alamku pamajikan. Aya ibu di dia jalmi nu huntuna koneng aya teu? Aya. Cik ibu lamun jelema huntuna koneng jorok henteu? Teu jorok cek saha. Lamun jelema huntuna koneng ajaib eta teh. Ya ajaib, da huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng. Oh, lamun jelema huntuna koneng berarti gugusina ge cikur eta teh. Kabalaja. Allah, abadi mah cinta karena Gusti. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi. Ulah tolet-tolet nyambung. Mas ibu imah nyambung. Si. Sok bareng cinta karena dasi. Sing kompak cek. Lamun rek nyorak tong sok ditahan-tahan. Rek seuri tong sok dipengkek lepaskeun, Bu. Bisi naon? Bisi batu. Heuh lamun tebikeun ka batu kungkul, bangun setruk kumaha? Oh, sok ka ibu itu tuh. Bagus cek. Seuri anu teu ditahan lepas. Hirup enjoy, tertawa terbahak-bahak, ditahan-tahan. Eta teh Bu baca di nama Zalun Zik Amerika. Dokter Amerika mengatakan lamun ibu daek seuri 40% kakolotan menurun. Lamun urang dia aya nu daek seuri pasti tereh modal.
Ibu teh awet ngora lamun ibu daek seserian enjoy seri. So, hayang awet ngora mah tah gampang eueuh teu kudu make skincare, teu kudu make make up. Kemahal-mahal kalau kecantikan sing daek we seserian. Gitu, rek aya batur, rek eueuh batur. Sorry we kadinya. Pasti ku salaki disetrum dah. Jadi apapun aktivitas ibu awali dulu dengan senyuman. Tuh, tatangga naros, cek ke mana? Hehehe. Kasar. Ya lagi tatangga irham tidak. Oh, ibu sok jangan tertawa tentong ditahan. Barang cinta karena dasi. Akan segera basi, cinta karena gincu, cucu akan segera layu. Nu abadi cinta karena Gusti Allah. Tah eta neng tujuan rumah tangga hoyong tenang teh hiji mawaddah cinta. Ngan cinta taralami mata tong salah niatna si Aa tong peda karena kasep, ayeuna si Aa ka neng tong peda karena geulis, da geulis teh ayeuna keur ngora, kinclong teh ayeuna rarai peda keur masih muda. Da urang ge baheula kieu nya cenah rarai teh ngalaman kinclong glowing reungit entrep teh ti soledad ayeuna geus pareot reungit entrep kacepet sukuna teu bisa balik deui teu bisa kibar deui karena berubah madat. Awas ibu, apa yang pantas kita sombongkan semua ti Allah sadayana akan kembali deui ka Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten bu beunghar ulah asa beunghar sombong ku beunghar. Ayeuna geulis bonghar naon sombong ku geulis ku kasep padahal geus maot mah KBG bakal ditinggal. Sok aya di dieu nu beunghar maot na mamawa mobil, mamawa motor. Nah anu dibawa maot ku urang teu aya deui iwati amal urang lain amal soleh dan nu maotna oge urang. Jadi nu dibawana ge amal. Atuh lamun ecek maot mau amal soleh maot rek mau amal saha? Kenong soleh teh bogohan amal legal curug kembali cari. Kunaon soleh? Amal Gusti ka mana dibawa ku Haji Amasna? Nu dibawa mah amal mata kahade naon amal sok ibu da di dunia teh tempat pepelakan akhirat tempat panen. Amal nu dibawa maut ku urang aqidah la ilaha illallah Muhammadur Rasul nu ngocor ganjaran engke ka urang di alam kubur. Lain dunia nu dipake sombong, lain ayeuna kakayaan nu dipake adigung takabur, tapi naon ecek harta banda dunia anu dipake sodaqah. Tongnya ecek boga emas teh jual ti ayeuna. Boga emas teh kongkorong koroncong nu boga jualan kamana kan duitna pasikeun ka Pak Ustad Aminuddin lain jang Pak Ustad tah Pak Ustad abdi mah ikrar ieu duit mangpaatkeun Pak Ustad kangonon jieunkeun madrasah jieunkeun masjid nu ngocor ka alam kubur tilu saur hadis Rasul hiji sedekah jariyah sarta ikhlas karena dua ilmu nu manfaat sarta dialap manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka inu mata abdi mah ku salaki Pak Haji sok digerenang wae keuheus sakapung mah meuli sok maksa mah cenadang duit teh cenadang pidato teh duit atuh dipake meuli koroncong pake meuli kongkorong pake meuli gengge daek kanan ini daek kanan boga budak sadua-dua mending pake nyeun masjid jeung pasantren barudak ayeuna di pasantrenkeun ami marangpaat ilmu meureun ngocor ka urang teh ganjaran tempat dipake berjamaah tempat dipake ngaraji ari kitu mung meuli kongkorong meuli emas lain mung sok mikir dua kali abdi mah kabayang atuh da umur mah teu apal sok eceu maot mah tadi nu kolot tadi nu ngora Pak Haji tos sepuh abdi masih anom maot mah sami bade ngan duka teu saheula teu uninga duka Pak Haji Amas ti payun duka abdi paneuri maot mah duka sabalikna abdi ti pengker Pak Haji Amas ti payun eceu sarua-sarua keneh abdi mah sok mikir Pak kasalaki teh ieu mamah mah lain teu hayang meuli emas meuli kongkorong dipake meureun gining leuheung lamun awet palebah mamah meuli emas poe rebo poe kemis mamah maot dipake ka karek setengah poe kemis mamah maot eta emas ditinggalkeun poe minggu ku dipake emas kawin deui nyeri hate leuheung lamun awewe na teu wau palebah awewe na balad mamah nu dina grup WA mending kayak pakai nyeun masjid
subhanallah mata ge Pak Haji Amas luar biasa putra-putra nasaroleh keur matur sukses tidak ada anak yang sombong ka indung jeung bapakna naon sababna Bu tadina di awalna ku Pak Haji diarahkeun dididik teh ku pendidikan agama lamun budak terdidik tina agama ibu budak yakin moal soleh moal solih matak sok kumaha carana tuh pasantrenkeun kapaudkeun usia dini teh geus dewasa na ka pondok ka madrasah aya di dieu pasantren aya budak ibu nu di pasantren ayeuna aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya teh atuh sina balik da peuting ayeuna teh aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya teang jung susul aneh ya hasil lah ngaji jeung pasien teh nyaramu wae da ibu mata kahadanengnya isukan di mana gaduh keturunan budak tungnya untuk mendidik naon sababna manfaat lain jang batur pasti jang ilung jeung bapak nah sok wawukeun ka Allah wawukeun kana Al-Qur'an wawukeun ka Nabi jeung ka Rasulna minimal beureun budak aya geus ka sakola di dieu mah apal sifat nu wajib di Gusti Allah sifat nu wajib diro sifat nu mustahilna alarapal bisa maca Al-Qur'an komo ayeuna mah babari geuning ceuk maca Qur'an teh da geus aya Iqra abdi mah baheula mun hese hayang hatam teh da ngahejah ku indung teh bari can aya listrik cempor keneh tiap ta subuh teh kalieu nyi ngahejah jeung mama sok sing tarik tuturkeun beja barba tuturkeun ku abdi teh beja barba jabar pak sin jersey ya jabar ya hijikeun bapak sia sekali deui ka PSU dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha hijikeun kudu usaha dipake nyinyiran bapak eta mah atuh bapak teh sok amek-amekan ngaji teh nganu politik pinah sia ka dieu nyi jeung bapak ngahejahna da balas dendam meureun bapak teh tuturkeun mim jabar mah teh jabar ta sin jersey ya jabar ya mata sia lama aja kadenya cenah ulah ditinggalikeun lain ulah lalajo TV tapi kahade aja komo boga budak aja ayeuna lalaki ku bapak teh tungtun geus dihitangan mah komo mesin can dihitan ge acan ulah da teu beunang budak can dihitan mah ka masjid cek saha ngan lamun budak tas kahampangan sing bersih ngumahna bisi naon bisi diganong ku bapakna ngecelak remes tilas ci kahampangan tak eta nu teu meunang mah berarti bapakna ka masjid dina baju mamawa najis ay budak memenang ke masjid ku bapana tuyun kawang ke masjid sedangkan kunci hirup hayang barokah sholat awal waktu berjamaah di mana di masjid sok salaki ibu ke masjid mata tong aneh nya ayeuna bu musibah ku Allah dibikeun bencana ayeuna negara beuki teu araman ya Allah beuki kalareu macam corona can cager-cager mun ngarah dipikir mah loba jelema nu geus sombong ka Allah nu nyieun corona hakikatna tapi kunaon jelema kakarek ku corona na ari ku Allah teu sieun benar Bu sok teu sieun ku Allah teh ngahaja ibu aya masjid teh Allah mah mere ganjaran 27 derajat na ari ka kebon ka pasar kaduga ka lobong kaduga ka ditu ka dieu kaduga ari ka masjid ibu ngan ukur ngalengkah ge sabaraha meter ngangkatkeun leungeun 2 bari dibere 27 derajat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2 tapi jelema loba keneh nu teu kaduga mata tok aneh lamun bencana musibah ku Allah dibikeun ka urang teh gara-gara jelema loba nu sombong ka Gusti tapi lamun semakin ayeuna ibu taat ka Allah semakin dekat pertolongan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala lain urang ulah sieun ku corona lain ulah ayeuna waspada mah kedah khawatir ulah sieun maot moal teh ku corona da maot mah moal aya di tengah umur idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malaikat Israil mah tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna itu mudah-mudahan urang maot husnul khotimahnya ibu bade maot bade sok atuh gerahos artis geus ngajawab bade walallah da teu apanya ibu mata urang teh selalu kudu inget kana mah maot da Israil mah ngadodo oreng maot ngadodo borosok di datang na teu mere nyaho ngageretep daya tempo nyumput kemana-mana lompat ka ditu ka dege Israil geus datang mah moal bisa moal bisa ditebus ibu suatu saat pastikan datang saat paling menakutkan sang
dan merenggut rumu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Salaki nunya mual bisa mantuan karena sakaratul maut, mual bisa ngalang-halang ke malaikat, mual bisa disogok, mual bisa ditebus. Ibu, anak, pamajikan, salaki, tatangga, dulur, hidung bapak mual ya. Terus bu, tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Semua tidak ada. Orang geus maut mah anger ngagoler dina jeroktan. Tadina orang diciptakan ku Allah tina naon bu? Tina tanah. Jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah. Engke mah dah kapan aja teh hirup keneh imah boga. Ini kata balik ka hari kana taneuh ngalian kosri nyu. Agas lah beki penting beki error. Ibu mata kadayu urang tos sarombong waktuna salat sok salat bapak ka masjid hirup barokah salat awal waktu berjamaah di mas bantuan atau mengperhir sing dae ka mana ka masjid boro-boro nu hirup kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna masuk dibawa ka makam main anu paeh akhirna mah dibawa ka makam itu hararayan teuing berjamaah di haru aya mayit boro-boro makmum imam nage Pak Ustad nu ngadaekeun tah di masjid digolerkeun jenazah dah. Sok ibunya bapak kade tong sararobongnya banyak lah sagagah-gagah nage jelema boro-boro akang kagagahan Allah ku akang bisa dielehkeun kagagahan awewe bukti ku bapak teh bisa dielehkeun awewe bisa hamil bapak masuk ku gagahna teh bisa hamil komo ngagagalak ngalehkeun kagagahan Allah jeung nyelehkeun kekuatan Allah semua tidak akan ada yang bisa. Iwati anu gaduh kagagahan kekuatan saha Gusti Allah Gusti cabut kagagahan kekuatan iwati naon ngagoler dina pasaran ieu urang teh bisa hirup deui maot ngaranna cek diriung-riung ku salaki ku anak pamajikan nan ukur dicengcerikan digeuing-geuing ku budak uin curucan pati hidang disangka sare moal bisa hirup deui moal bisa udang deui da urang karena geus balik ka Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok pak mengpeng hirup mengpeng cager mengpeng sehat sing dae ka mas boro-boro nu cager kudu ka masjid sanajan salaki ece gering jurungkeun sing daekeun ini tah ka dokter gering ye atuh baknya arek daek ece ngagogotong salaki ke masjid bawa ke dokter ke rumah sakit neng kadanya mawadah cinta teu aya nu kadua warohmah tapi kahade neng salajat neng cinta ka salaki salajat neng nya ka salaki tapi ingat kunci tah ieu indung jeung saha ibu gaduh indung teu gaduh bapak teu atuh ari ece keluar tina rahim saha dari si oce teu boga indung cenah si eta mah keluar tina taneuh urang gaduh indung moal bisa urang lahir ke alam dunia tanpa keluar tina rahim jadi sabaraha bulan ngaheurinan rahim indung 8 bulan sabaraha tahun ngadap kana cipkeun arep indung 2 tahun bager geulis kaberkahan hirup aya dinu jadi indung keberkahan rumah tangga tah kunci dinu jadi indung jeung nu jadi bapak mata ibu doa indung ka anak masarwa jeung doa nabi ka umatna seukeut Allah batang silet dina pada aya tolak ijabah mata kahade neng mi HP Bu Haji mapataan ka neng ketika neng engke geus rumah tangga boga kariweuh gawe boga kariweuh ayeuna di bumi anak geus hadir anak geus gaduh ulah wani-wani di PHP-keun digawekeun kanu jadiin sok seueur ayeuna mah Pak Bu baheula indung teh ngurus urang ngurus anakna ayeuna ngurus produksina oce rek mangkat gawe budak masih kena sare diserenkeun di PHP-keun ka indung mah budak sare kene abdi rek mangkat gawe mi HP-nya engke pangmandiankeun engke pangawapankeun pangasukeun pambajuankeun bisa aya ngejajan decan gajian ti mama we heula engke digantian madoreksakeun ka indung leuweung lamun dina indung palebah lamun indung kurang ngalah kaditu urang ngaleos rek digawe indung ngecelakeun cimata nyeri hate ku anak digawekeun nyeri hate ku anak dipilaraan nyeri hate ku anak dinyeri ece ngecelak cibata nu jadi indung tamat tapi keun ka langit ka-7 keur anak boro-boro asup ka surga ngambe seungitna surga na ge diharamkeun ku Allah
ngajerit mangatan langit inung teh ece ngalahirkan urang ke alam dunia pinuh ku kokotut neng bager bisa kieu teh hidup teh ku inung bisa kieu hidup teh ku bapa ku dulur mata kade hormat ka inung ngahargaan ka bapa da yakin mamah mah geus sagala seueur bapa geus sagala aya duniana moal mamrih di barang bere ku neng henteu hayang di barang bere tapi ketika anak boga ayeuna ketika anak geus sukses sok ibu korbankeun kanu jadi inung da sok hayang dinu anak teh mah di urang oge aya tapi lamun milaraan teu nawaran komo gering teu ngalongok dahar ayeuna ibu inung kumetap lapar ku anak teh ditawaran-tawaran acan ngecelak cimata nu jadi inung tong berharap ibu asup ka surga diharamkeun ku Allah ngabeu seungitna surga na oge kadenya nengnya da sosok mamah mamual aya nu bisa ngagantian sosok caroge neng bisi pondok umur naudzubillah caroge aya gantina sosok bojo aya gantina tapi sosok inung jeung bapak moal aya gentosna mata ibu kahadean nu jadi inung hanya memberi taharap kembali tapi dugikeun ka langit ka-7 tamat di mana inung ngecelakeun cimata alatan nyeri ku anak kapilaraan ku anak digawekeun ku anak teu ridho ku anak cek Allah bakal jadi musuh Allah musuhna surga naudzubillahi min mata kahadanya neng ridho Allah fi ridhol waliden suhtullah fi suhtil waliden ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung bapa bendu Allah aya dina bendu nu jadi indung bapa mata lamun ibu ongkoh dunya loba tapi teu barokah we mikir kembali beuting urang teh pernah nganyeri ka indung pernah milaraan ka indung mumpung aya sok senangkanlah nu jadi indung jeung nu jadi bapa tong sieun erep dunia ku barang bere ka kolot kartos teh bu doakeun ya si neng mudah-mudahan rumah tanina sing bagja dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah runtut raut sauyunan cek bahasa urang dieu mah kacai jadi baraseuh kacai mah ceuk atuh jadi salawi mah beureun paeh teu lolok jadi baraseuh kacai lain hari urang dieu ngajaron teh kieu teh nyara rabung kita tadi dah bingung gitu subhanallah lain salah wae ece teh kaliru teh ari salah wae mangutlak teh bener ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud bral nengnya engke paminten sabaraha dinten deui bade nikahna teh minggu sakedap deui neng sok memeh ayeuna purung da ai entos di akad pertikahan mah meureun urang teh geus aya kewajiban salaki samemehna sok suhunkeun ridho ka mama suhunkeun ridho ka bapa da eta nu matak maslahat manfaat hirup barokah hirup aya deui kuncina ti indung jeung bapa sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana tos teu aya babaka 3 eueuh aya di atuh da geus jam 10 jam 11 geuning teu karaos Pak Haji ohnya gelinganan geus ngalewati jatah sing kudu aya perlu perhitungan gitu ya. Subhanallah, hapunten Pak Haji kita wios Pak Haji, da abdi mah ridho nya ridho Pak Haji. Mangga eta mah teu langkung masalah ini itu nama tanggung jawab Pak Haji jeung pala putra kitu nya. Mangga da pala putra teh hararideng sadayana ge, sarukse sadayana ge kana konveksi kabeh oge, piraku eueuh kaos cugir-cugir aja. Aduh, asa tega we mudah-mudahan teh. Punten ketang punten kangnya teh kayak janten emutan eta mah. Da ieu mah pengalaman nu atos kitu, nya nu atos. Mah abdi mah moal nyaritakeun nu encan anu atos kitu. Cenah nu acan mah teh kayak seueur emutannya, sok we ka nu atos nurutan. Itu abdi mah ngajak ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisa aya kaos nu encan disiapkeun can dikardusan gitu lah. Etang-etang saling emutan di batula malir ke tukang si aja teh kasalakin buat kaos bungkus lah kajen tuh di bare-marek ngenong di mau balik nah kita aja nu penting mah ikhlasan sadaeranya nya ingat sedekah jariah ilmu anu manfaat putra anu saleh Pak Haji panginten ayeuna berkorban sedekah ka urang geus ayeuna putrana mudah-mudahan janten putra anu saleh ilmu anu manfaat barokahna Pak Haji mudah-mudahan ngocor ka Pak Haji ka ibu anu tos teu aya utamina di barjana sing ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah
netepan maut na husnul khotimah ditampi iman Islamna sadaya nu hadir di dia kurang mage bakal maut mudah-mudahan dalam keadaan ibadah kurang maut dalam keadaan ayeuna iman Islam kurang nuju salat nuju ngaji Quran husnul khotimah di antawisna urang maut eta nu bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala khusus kanggo Pak Haji umum kanggo sadayana mudah-mudahan urang ka dieu seja silaturahmi Allah maparinkeun ka urang milik rezeki anu ageng anu halal bari panjang umur istiqomah dina ibadah Pak Haji sareng pala putra sadayana oge nu bade ditikahkeun rumah tangga selalu sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah ari Bu Haji madugikeun ka ayeuna geuning sakinahnya sare jeung aki-aki ngeunah. Pak Haji tu madinah tumpak niri-niri ngeunah. Eta teh aya tina modal naon warahmah kanya. Da cinta mah geus teu aya. Sakitu nu kapihatur buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Kurang tarif. Tadi mengareke ayeuna buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesera di parapatan mun Pak Haji Amas ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagarupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan. Cipojuh jalan Cieurik malikupat di abonan pupujuh pami maruli ulah mupat ka awonan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.